Bismillahirrohmanirrohim. Wattabi'ina jeung ka pirang-pirang anu turut lahum kaitu sahabat. Ai sohbi tegasna ka para sahabatna Kangjeng Nabi. Bi ihsanin kalawan kaalusan. Ai bi imanin tegasna kalawan iman. Walau usotan jeung sanajan kabuktian eta pirang-pirang anu maksiat ila yaumiddini nepi ka poe kiamah. Ayeul jajai tegasna poe pembalesan. Wa huwa jeung ari itu yaumuddin. Eta yaumul kiamati nyaeta poe kiamah. Wal gorodu jeung ari gorodna. Eta istimroru rahmati nyaeta tumetepna rahmat Gusti Allah. Wa tahiyati jeung penghormatan Gusti Allah daiman dina salawasna. Wa ila jeung lamun henteu itu gorod istimror teh palatasihu mangka henteu sah naon tilkal goyatu itu makna goyah li anna sholata karna sanya-nyana ari salat wassalama miwah salam la yanqati'u eta henteu narima pegat abadan dina salawasna. Walaisa sawabu jeung lain ari itu ganjaran eta yastamiru tumetepna itu sawab ila yaumiddini nepi ka poe kiamah. Eta yastamiru tumetepna itu sawabu ila yaumiddini nepi ka poe kiamah. Summa yadhabu tuluy leungit itu sawab. Amma badu anapun dina sabada perkara anu geus ti heula. Ai ba'da ma tegasna dina sabada perkara taqaddama anu geus ti heula ieu ma minal basmalati tina maca bismillah walhamdalati jeung maca alhamdulillah wa ghairihima jeung liyana basmalah walhamdalah. Pahada mangkari ayil hadiru tegasna anu hadir fil akli dina otak minal alfadi tina pirang-pirang lapad ad-dalati anu nuduhkeun alal ma'ani kana pirang-pirang makna muhtasorun eta anu diringkeskeun. Ai qalilul labdi tegasna anu saeutik lapadna. Fi usuliddin dina mertelakeun pirang-pirang pokok agama atawa fi usuliddin dina mertelakeun pirang-pirang dasarna agama. Jadi ieu sarah kitab teh rek nerangkeun nyaeta pokokna agama atawa dasarna agama sarah kitab Riyadul Badi'ah. Wa huwa ari ilmu usuluddin eta asraful ulumi anu pangmulia-muliana pirang-pirang ilmu. masyaallah. Mutlaqon tingkahna mutlak li annahu karna sanya-nyana usuluddin eta ya bahasu ngabahas amma tina perkara ya tawaqqafu anu tawakuf atawa anu tergantung al imanu naon al imanu nyaeta iman alaihi kana eta ma jadi tergantung iman cenah. Wa tamamuhu jeung kasampurnaanana iman
wa jumlatin jeung dina sajumlahna iman ai fi ba'di masaila tegasna dina sawarehna pirang-pirang masalah min furu'ihi tina pirang-pirang cabang agama ayat dini tegasna agama wahia ari itu puru etama perkara ya ta'allaku anu cumantel ieu ma bil kurubati kana pirang-pirang kapar ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala ala madhabil imami natepan kana madhab imam al-Quraisyi anu bangsa Quraisy al-Mutallibi anu bangsa turunan al-Mutallibi anu bangsa turunan Muthalib al-Multaki anu patepung ma'an nabi sarta kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijaddihi dina eyangna kangjeng Nabi asalisi anu katilu abdi manapin nyaeta eyangna teh nu katilu teh abdi manap al jaddi tegasna eyang atasi anu kasalapan lil imami ka itu imam wasalisi jeung eyang anu katilu lin nabiyyi ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-Syafi'i anu bangsa Syafi'i eta nisbat li Syafi'in ka Syafi'i al-madhkuri anu ditutur fa innahu karna sanyana itu Syafi'i eta sahabiyu bangsa sahabat ibnu sahabiyin nyaeta putrana sahabat wa fihi jeung eta tetep dina Syafi'i tafaulun ari ngalap pangaruh li syafaati kana syafaat rodiya mogami karido saha Allah Gusti Allah anhu ti Imam Syafi'i wulida dilahirkeun saha Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala eta sanata dina taun eta sanata miatin dina taun 100 wa khamsina jeung 50 hijriyah wa wulida jeung dilahirkeun saha Imam Malik nyaeta Imam Malik ama dina taun salasatin nyaeta 3 wasamanina jeung 80 wal imamu jeung dilahirkeun saha Abu Hanifah Imam Abu Hanifah ama dina taun sama sina 80 wal imamu jeung dilahirkeun saha Ahmadu nyaeta Imam Ahmad bin Hambal nyaeta Imam Hambali amma dina taun arba'a wasitina nyaeta dina taun 4 wasitina jeung 60 wa miatin jeung 100 wa qad jama'a jeung teman-teman geus ngumpulkeun saha al-Khalili Syekh Khalili tarikho kana titi mangsa wapatihi wapatna para imam mujtahidin wa muddata jeung kana waktu a'marihim pirang-pirang umurna itu imam mujtahid min bahril Khafifi dina nadom bahar Khafif al-majui anu maju pakola mangka ngandika itu Syekh Khalili dina ieu bet nyaeta bahar Khafif sakitu heula wallahu a'lam bishawab.